dina waktos ieu bade ngadugikeun warta anu kahiji. Balap sepeda Guluti M. Fadil masih ditunjuk balap motor. Muhammad Fadli mangrupikeun atlet anu bakal ngawakilan Indonesia dina kejuaraan Parasailing Asia. Sanos anjeun bakal ngawakilan Indonesia dina olahraga balap sepeda, M. Fadli tetep ngaku yen anjeunna masih instruktur balap motor. Ieu kajuaraan tingkat Asia manggunakeun Fadli saprak anjeunna nyimpang tina dunia motor. Fadli bakal lubiung dina kajuaraan Parasailing Asia anu diayakeun di Bahrain ti 24 Februari dugi ka Maret. Anjeunna bakal ngawakilan Indonesia dina kategori waktos sidang individu seopat. Partisipasi Fadli dina acara ieu nampi seueur dukungan positif ti sabaraha pihak kalebat. Manajer senior PT Asa Honda Motor Safety Riding Motorsport Anggono Irawan ngarepkeun yen Muhammad Fadil tiasa ngajantankeun Indonesia terus karena kejuaraan Parasailing Asia anu bakal kajantenan di Bahrain. Anggono oge nyarios yen sandaacan lebet kana balap sepeda. Fadli mangrupakeun pembalap motor dina kelas 600 cc. Hanjakna eta sadayana sareng hatur nuhun kanggo berita bawaan poe ayeuna. Malki Dharma Samudra kelas 9C ujian praktek bahasa Sunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.